أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Pasal mertelakeun takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram eta aya 16 syarat teu kenging teu aya. Hiji prakna kudu sanggeus nangtung bener, lamun salat fardu sareng taya uzur. 2 kudu basa Arab lamun bisa. 3 kudu lafad Allah nu kawasa. 4 kudu lafad akbar kalimana, kudu tartib eta lafad duanana. 6 ulah panjang hamzah lafad Allah, bahana lafad akbar ulah panjang nu katujuh. 8 bakna ulah ditasdidan, ulah tambah wawu eta kasalapan. Antara 2 kalimah 2 ka 10 ulah nambah wawu memeh lafad Allah ka 11 ulah eureun antarana kalimah Allah sareng lafad akbarna. 12 sadayana huruf takbir sing kadangu ku awak nu boga takbir. 13 kudu sanggeus manjing waktu lamun dina salat nu di waktu-waktu. 14 prakna takbir dina tingkah sanggeus urang nyang hareup ka Baitullah. 15 ulah ngaruksak aksara atawa patuker deui jeung aksara. 16 ari takbirna makmum eta kudu panderieun takbir imam. 16 ari takbirna makmum eta kudu panderieun takbir imam. Pasal mertelakeun syarat Fatihah. Syarat Fatihah 10 sadayana. Hiji tartib tuluy-tuluy kaduana, katiluna ngaraksa huruf Fatihah. 4 ngaraksa tasydidna ulah salah. Kalimana ulah repeh anu lila, 6 ulah repeh anu henteu lila. Anu neja megatkeun bacaanana, 7 kudu maca sadaya ayatna. 8 ulah ngarobah aksara sareng baris anu matak robah makna. 8 macana Fatihah kudu sanggeus nangtung lamun dina salat fardu. Sareng maca sakabeh huruf Fatihah sing kadenge ku awakna ka 10 sareng ulah kaselang ku zikir lian anging amin imam anu ngamimitian. Pasal mertelakeun tasdidna Fatihah. 14 eta tasdidna Fatihah. Hiji luhureun lamna lafad bismillah. 2 tilu luhureun ro rahman rahim. 4 luhureun lamna lillahil azim. 5 luhureun bakna rabbil alamin. 6 7 dina rokna rahman rahim. Luhureun dal yaumiddin kadalapan. Dina iyyaka na'budu kasalapan. Dina iyyaka nasta'in 10na. Dina sirotol mustaqim 11na. 14 di luhureun lafad dolin. Ari ngaji ulah kagem bangku ulin. Pasal mertelakeun syarat sujud. Ari syarat sujud eta aya 7. Hiji sujud dina angga hota 7.
hiji tarang sareng dampal suku dua, tuur dua sareng dampal leungeun dua, kadua tarang ulah katutupan, tilu saberatna sirah tong ditahan, kaopatna pangturunna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea. 5 ulah sujud kana hiji barang anu tepung nu gedag milu jeung urang. 6 birit kudu luhur batan sirah, katujuhna syarat sujud tumanina. Pasal mertelakeun tasdidna tahiyat. Ari tasdidna tahiyat nu sampurna eta 20 hiji sadayana. Ari tasdidna at-tahiyat eta dina luhureun ya sareng luhureun ta, sareng luhureun sadana as-shalawatu, luhureun to sareng ya at-thayyibatu, lillahi tasdidna dina luhureun lam, luhureun sin ari dina assalam. Alaika ayuhan nabiyyu tasdidna luhureun ya nun sareng ya akhirna, wa rahmatullahi eta luhureun lam, luhureun sim wa barakatuhu salam, sareng luhureun lamna ibadillahis solihina, luhureun sadaya akhi alla ilaha di luhureun lam alif, ilallahu dina lam sareng lam alif. Anna Muhammadar Rasulullahi luhureun nun mim rolami lillahi, anna Muhammadar Rasulullahi luhureun nun mim rolami lillahi.